Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikan tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si kami mudah-mudahan dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 80. Para mitra kaum dangu sadayana, Raden Panji-sanan dina waktu harita anu geus memang nyepeng kakawasaan di negara Tobala. Prabu Samarageni anu geus memang dipenjara. Sebenarnya Raden Panji-sanan keur ngawarah hungkul ka Prabu sagara nanti ka Prabu Samarageni. Lamun nepigakeun Prabu Samarageni rek babalik pikir tangtu ieu nagara teh bakal dibikeun deui ka Prabu Samarageni asal syarat nu utamana nyaetana tangtuna meureun kudu milu karena ajaran Islam anu disebarkeun ku Raden Panji-sanan dina waktu harita. Sedengkeun Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan harita nu geus undur diri ti karajaan. Pamitan ka Raden Panji-sanan sanajan Panji-sanan nitah sawatara waktu cicing dirinya, tapi Dewi Keningan oge tangtuna hiji ratu anu ngabogaan tugas. Balik ke nagarana nyaetana nagara Jatikemeling. Di waktu ka waktu lilana Panji-sanan tinggal sabara waktu ayana di negara Tobala nu geus jadi raja kasebutna mimpin kerajaan. Raden Panji-sanan anu ayeuna geus disebutkeun Gusti Prabu Panji-sanan anu mimpin kerajaan Tobala. Sistem pemerintahan kerajaan Tobala ayeuna anu memang geus disaruakeun jeung kerajaan-kerajaan anu memang geus ditalukeun kumanehanana, di antarana kerajaan Amangku atanapi kerajaan Jambarwati anu dirajaan nyatana ku Gusti Prabu Amarwatu anu ayeuna geus ngajangelek jadi kerajaan Islam. Sedengkeun kerajaan Tobala ayeuna anu dipimpin langsung kumanehanana Gusti Prabu Panji-sanan, Kipatih jeung Senopati nu kacida pisan alut jeung patuhna. Saban waktu Panji-sanan harita nyisir ka tempat-tempat, ka desa-desa, ka pelosok-pelosok, ka daerah kadipaten-kadipaten anu mana kerajaan Tobala teh kasebut gede eta kerajaan teh. Bisa disebutkeun kerajaan raksasa. Kerajaan Tobala boga bawahan nyatana kadipaten aya sabaraha kadipaten. Di antarana nyatana kadipaten Turi nu tangtuna. Anu dirajaan nyatana ku Adipati Sanjaya. Lain raja kasebutna pangeran we meureunna. Pangeran Adipati Sanjaya. Anu mana sawareh-sawareh ayeuna saeutik-saeutik kakawasaan anu dicepeng ku Panji-sanan harita nebarkeun agama Islam teh geus nyebar ka mana-mana ka pelosok-pelosok daerah oge. Teu meunang aya nu cicing, teu meunang aya anu cileureun. Sanajan kitu tetep Panji-sanan teu bisa maksa karahayatna pikeun asup ka ajaran manehana. Tapi Panji-sanan boga trik anu memang aneh. Kungayakeun seni-seni, kungayakeun acara-acara di pedesaan, ngayakeun lomba itu jeung ieuna anu lila-lila jalma-jalma durang dinya di kerajaan Tobala khususna bisa ngarti tur bisa paham naon anu dimaksud agama Islam. Panji-sanan anu nyiarkeun agama Islam di kerajaan Tobala teh ayeuna geus nyebar ka mana-mana. Sababaraha waktu Panji-sanan anu nyebarkeun agama anu ngajadikeun nagara Tobala nagara anu kuat, nagara anu gagah tur sakti, kerajaan Islam anu memang kasebutkeun raksasa tiwatan kerajaan-kerajaan anu lainna. Kerajaan Tobala kadenge ku kerajaan-kerajaan lainna. Di antarana kerajaan Tobala teh anu geus ganti pemerintahan, sistem pemerintahan tanaku hukum Islam anu didirikeun di kerajaan Tobala. Kadenge ku hiji raja anu ngaran kerajaan teh nyaetana
Prabu Sapujagat di negara Petuk Waruti. Kerajaan Petuk Weruh merupakan kerajaan gagah anu lumayan jauh lamun ti kerajaan Tobala mah kurang leuwih meureun lamun kudu lempang aya kana setengah bulana jigana ku zaman harita. Dina hiji waktu Prabu Sapujagat anu ngumpulkeun para abdi dalam Kipatih oge para penggawa anu samakta ku pakarang nu pinter dina ilmu jeung kanuragan. Prabu Sapujagat mangrupakeun bapakna nyaetana Nyimas Semplur, anu mana Nyimas Semplur teh salakina mangrupakeun Adipati Semplur. Anu sarua-rua ngaran Semplur harita ngahiji. Adipati Semplur jeung Nyimas Semplur anu sarua ngaranna. Jadi teu bisa ngabedakeun mana Semplur lalakina, mana Semplur awewena. Adipati Semplur anu boga pamajikan nyaetana ka Nyimas Semplur. Anak saurang raja ti nagara Petuk Weruh, anakna Prabu Sapujagat. Adipati Semplur sorangan anu nganut kana agama Islam. Bawahan ti kerajaan Murapakuan nyaetana ti Kadipaten Jatihurip. Anu ayeuna geus taluk ku si Kamileung tangtuna. Nya oge taluk ku Panjisanan anu geus raja nagikas asup Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, di tanah Pasundan ayeuna geus nyebar aya sabaraha hiji kerajaan raksasa anu asup kana agama Islam gara-gara hiji jalma anu ngaranna Raden Panjisanan. Prabu Sapujagat anu ngumpulkeun rahayatna oge ngumpulkeun para sesepuh ti karaton. Kerajaan Sapujagat atapi kerajaan Petuk Weruh teh mangrupakeun kerajaan raksasa anu nyembah lain ka Allah. Tapi eta raja teh kasebut raja bijaksana sanajan henteu nganut kana agama Islam. Dina hiji waktu Prabu Sapujagat anu calik diriung ku para abdi dalam karaton di antara patih senopati jeung sajebana. Pok harita ngomong sorana leuleus tapi sorana kadengena ngageleger. Kaula Sapujagat nganuhunkeun ka sakabe para penggawa abdi dalam oge kakang patih Yayi Senopati anu sami-sami kempel. Kahiji kaula rek nanyakeun khususna ka Panglima Pra yen aya hiji nagara musuh urang, musuh bubuyutan urang nyaetana nagara Tobala. Ayeuna ceuk beja anu katarima ku kula yen kerajaan Tobala teh ayeuna geus taluk di salasa urang satria anu ngaranna Gusti Prabu Panjisanan. Ampun Gusti, jisim abdi oge parantos terah. Saurna muhun naon anu kakupingku salira Gusti teh memang leres. Telik sandi parantos ngayakinkeun yen kerajaan Tobala nu gagah tur sakti teh ayeuna tos alih fungsi sistem kerajaanana nyaetana kerajaan Islam, nerapkeun hukum-hukum Islam di eta nagara. Kaula mikir Kipati urang kudu tetep caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Bisi aya mau ngamuk gajah beta. Sabab dina hiji waktu bisa jadi Gusti Prabu Raden Panjisanan teh datang ka ieu pitempatan. Ima mawa penggawa, ima henteu. Pikiran kula geus pasti dina hiji waktu Panjisanan salaku raraja di nagara Tobala bakal nyampeurkeun ka ieu dapat.
Ampun Gusti. Ampun Gusti. Kumaha Yai? Pami hiji waktos Gusti Prabu Raden Panjisanan sumping ka ieu nagara. Naon anu baris dilakukeun ku urang sadayana Gusti? Tarima kalayan jamu. Kumaha upami urang sadayana piwarang lebet kana agama-agaman anjeunna? Ulah hiji raja anu bebas pikeun bangsa kula. Salama eta agama teu jadi kabeuberat keur urang, ulah bebas ka anjeun sakabeh. Dengekeun ulah moal arek nyarek sing saha wae jalma anu rek milu kana agama nu lainna salian ti agama urang anu cantangku memang urang boga kepercayaan khusus. Sesembahan urang teh nyaetana mangrupakeun tutumbuhan jujukutan tatangkalan jeung sagala rupa nu bisa ngahirupan urang seperti biasa. Lamun temanya aya raja di nagara Panjisanan anu datang ka ieu nagara nawarkeun manehna pikeun urang sararea asup kana agama Islam. Sabab kula ngadenge agama Islam lain agama tukang maksa. Kula rek mere kabebasan ka anjeun rahayat kula. Pek ulah moal arek nyarek-nyarek ka anjeun sakabehanana pikeun asup kana agama Islam. Tapi hiji syarat, agama Islam ulah jadi anggehan, ulah jadi pananggehan. Ampun Gusti, maksud salira sanggeus anjeun lamun aya nu asup kana agama Islam ulah ngabeulit ka nagara, ulah ngabelot, ulah bengkok sinembahan. Bebas kula sabebas-bebasna pikeun anjeun milih naon anu dipikaresep pikeun anjeun nyembah. Tapi ulah ngaganggu ka ieu nagara jeung kaula sorangan encan apal kawas kumaha sabenerna agama Islam, eusina kawas kumaha naon anu ditawarkeun engke lamun temah Panjisanan nagara urang atanapi ka nagara urang. Lamun ngajak kerjasama geus tangtu kula daek. Sabab nagara Tobala ayeuna lain dicekel ku jalma anu sebutkeun Gusti Prabu Samarageni. Sabab samah ceuk beja Prabu Samarageni ayeuna keur dipenjara dina hanapeun taneuh, hanapeun karajaan, dipenjara di hiji tempat anu memang rahasia. Kumatak ayeuna kerajaan Tobala teh dicepeng ku hiji raja anu gagah sakti nyaetana Gusti Prabu Raden Panjisanan. Urang apal sorangan, urang apal kawas kumaha kakuatanana kerajaan Tobala, kawas kumaha kakawasaanana legana Raja Tobala, kerajaan Tobala. Anu tangtuna moal jauh beda kerajaan Tobala jeung kerajaan urang geus jelas. Nagara petuk weruh ayeuna nagara anu memang gagah sakti. Moal aya bisa di kerajaan-kerajaan lain asup ka negara petuk weruh. Tapi kula teu yakin ka ieu Raden Panjisanan. Ampun Gusti, kaula ngadangu ti telik sandi. Kumaha? Sanes hungkul nagara Tobala anu parantos ditalukeun ku Raden Panjisanan teh, tapi aya sababaraha nagara. Di antawisna nagara Jambarwati anu dipingpin ku Raja Gagah Tur Sakti Prabu Amarwati. Anjeunna parantos taluk
aya oge Raja Murapakuan anjeunna oge sarua parantos talu teras ayeuna Karajaan Tobala eta sadayana teu leupas ti hiji jawara anu namina nyaeta si Kamileung. Saha si Kamileung? Si Kamileung. Ulah pernah apal pernah ngadenge ngaran si Kamileung. Bahkan kaula oge pernah panggih jeung jalma anu memang aneh disebutkan gelo da teu gelo, disebutkan sehat tak kacaprak, hitut sababarat jalan mantak bau kana irung, mantak mekar kana ceuli rebing. Eta jalma si Kamileung kula papanggih teh puluhan tahun katukang. Hiji jawara anu memang gagah sakti tapi bijaksana. Hiji jawara anu memang luar biasa dina sagala rupana. Naon hubunganana kerajaan-kerajaan anu talu make jeung nyebutkeun ayana si Kamileung. Ampun Gusti, janten kieu kerajaan sateu acan disumpingan ku Raden Panci osok dipayunan ku eta jawara nu namina si Kamileung. Terus contoh di nagara Purapakuan Gusti parantos terang pasti anu namina Patih Bringwesi tangtu kaula apa sabab Bringwesi para geus pernah tarung jeung kaula 3 poe 3 peuting kula jeung Bringwesi sarua kuat sarua nu elehna. Tah ku kituna eta jalmi nu namina si Kamileung teh justru henteu nganggo waktos anu lami sababaraha detik Patih Bringwesi geus teu walakaya. Kaula ngarti, kaula paham. Lamun ngingetkeun kana sejarahna eta jalma anu ngaran si Kamileung teh jalma mulang mangmulung anu gayana sigah jalma nu kameleng, jalma anu lieu, jalma anu gelo, tapi kanyataanana memang si Kamileung teh lain jalma gelo ngan tingkah laku saliwatan memang sigah jalma gelo. Si Kamileung anu ngabogaan ilmu-ilmu anu aneh, ajian anu dikjaya anu teu bisa dipimilih ku para jawara-jawara lainna, para raja, senopati. Ilmu buhun anu dipimilih ku si Kamileung cukup aneh. Jelas si Kamileung teh lain raja tapi numutkeun para guru kaula si Kamileung teh memang turunan nurunkeun raja-raja. Ulah ge can ngarti saha di antarana turunan si Kamileung anu jadi raja. Si Kamileung cicingna di mana oge kula teu apal, kur apal ngaran hungkul si Kamileung. Utamana si Kamileung cicing di mana jelas kula teu apal jeung teu ngarti. Saha turunan si Kamileung, anakna sabaraha hiji si Kamileung, rajana raja naon, di mana ayana kula oge can pernah nyaho. Anu wajib ku urang dikanyahokeun ayeuna teangan di mana ka mana asal ti mana si Kamileung ayeuna kudu apal urang seluk-belukna si Kamileung. Cenah ceuk beja nu kadenge ti guru kula baheula yen si Kamileung teh nu ngawasa ajian-ajian sakti, di antarana ajian Janggadewa, ajian Jagatpura, ajian Gandarawisa. Samalah cenah bejana si Kamileung pernah tarung dilana sababaraha minggu
di hiji tempat anu ngarannya eta Jati Kameling, kebon jati anu robah jadi sumur, anu robah jadi naon ngaranna situ. Semohon Gusti. Jadi kumaha ayeuna ceuk pamanggihna Kakang Pati? Ampun Gusti. Nu jadi kaemutan ku nyisim abdi ayeuna kumaha carana pami Raden Panjisanan ayeuna datang ka ieu pitempatan naha kedah ditampi kalayan dihormat-hormat salaku tamu nagara atawi kumaha? Urang teh sabenerna ngomongkeun anu can puguh kajadian. Sumohon Gusti. Tapi sateu acana ayeuna kajantenan. Kapanan teu aya lepatna pami urang sadia payung sameme hujan panginten Gusti. Bener. Bener naon anu diucapkeun ku Kakang Pati. Anu kudu ku urang dilakukeun tarima kalian hade, ajakan ngobrol kalian halus. Ulah nepi ka nyinggung kamanehanana, ulah nepi ka keun ngajadikeun perkara kamanehanana. Sabab jalma kawas kitu lamun nepi ka keun nimbulkeun kasinggung atina, kapentok manahna geus jelas rugi keur urang. Rugina lain keur hiji, lain keur dua. Rugi keur nagara urang. Aman, tentrem, gemah ripah loh jinawi dina waktu ayeuna agama urang pasti bakal leungit ilang. Umuhun Gusti. Jadi kasimpulanana ayeuna keun masalah datang jeung henteu mah da urang teh ayeuna keur ngabahas anu can tangtu kajadian. Tapi cek Kakang Pati sorangan urang kudu sadia payung sameme hujan teh memang bener. Lamun temah dina waktuna Raden Panjisanan datang ka dieu, ima rek sorangan, ima jeung para penggawa urang kudu ngahormat salaku tamu nagara. Upami Raden Panjisanan nawarkeun pikeun lebet kana agama Islam, kula tangtuna bakal ngabahasna. Jeung kula oge hayang apal kawas kumaha sabenerna agama Islam nu ditawarkeun ku Raden Panjisanan. Naha bisa manfaat keur urang atawa henteu na. Sigah kumaha jero-jeroanana agama Islam teh. Oh, gitu. Ayeuna mah kieu we Kakang Pati sumuhun. Bejaan kasakabeh rahayat nagara urang teh kudu taliti caringcing pageuh kancing saring sepageuh iket dina laku lampah urang tetep kudu hati-hati waspada permana tinggal. Ulah aya nu salah, lamun salah kudu gancang dibenerkeun. Ulah nepikakeun dilae-laekeun sabab eta bakal ngarugikeun ka diri sorangan oge ngarugikeun ka daerah jalma-jalma nu dicicinganana di nagara urang. Jeung saterusna nagara urang teh sakedeung deui bakal ngayakeun acara gede-gedean. Kasebutkeun anak kula ayeuna anu marentah di hiji kadipaten nyaetana Kadipaten Turi. Adipati Semplur jeung anak kaula Nyimas Semplur Sai nu tangtos bakal diundang, bakal diangkir ka ieu nagara. Sabab Nyimas Semplur Sari teh daek teu daek kudu diistrenan jadi ratu di ieu nagara. Jadi ratu. Bener. Sabab Nyimas Semplur Sari teh hiji-hijina anak kaula, anak samata wayang kaula anu geus tangtu kaula bakal ngawariskeun ieu nagara teh nyaetana ka Nyimas Dewi Semplur Sari. Sedengkeun Nyimas Semplur Sari ayeuna tetep encan sadia kahiji
Nyimas Semplur Sari teh tangtu masih boga pertimbangan ilmu panemuh jampe pamake Nyimas Semplur Sari encan sampurna encan nepi kana titik hebatna saurang jawara lain tegagah lain teu sakti tapi kegagahan jeung kasaktian Nyai Semplur Sari anak kula masih bisa diimbangan ku jalma-jalma anu biasa komo deui ku para jawara taku kituna ayeuna mah geus kaula merek papatah ka anjeun sakabeh sing caringcing pageuh kancing sing saringsat pageuh iket sakabeh jalma sakabeh rahayat ieu nagara bejaan ulah arek sologoto komo deui jeung ka jalma saliwat bageurna jalma saliwat rahayat kudu leuwih bagus galakna jalma saliat urang tetep kudu ngalaksanakeun tugas urang lamun bisa diajak ngobrol teu bisa kapaksa urang dilai-lai keukeuh keneh teu bisa kapaksa urang ku jalan kakerasan urang tembongkeun yen urang teh memang bijaksana nagara urang teh lain nagara anu kasar nagara petuk weruh mangrupakeun hiji nagara anu pinuh ku kabijaksanaan. Satuju aja palamitra kaum dangu sadayana kuayana kerajaan Tobala anu geus sistemna diganti ku kerajaan Islam loba kerajaan anu kalimpungan ngarasa kasieun diserang ku Raden Panjisanan ngaran Panjisanan anu geus nepi ka mana-mana lantaran ayeuna Panjisanan anu geus memang jadi raja di negara Tobala sedangkan di negara Tobala sorangan pamilik utamana pawaris tahta kerajaan nyaetana Prabu Samarageni Prabu Samarageni beuki lila teh beuki begang wae cacakan dahar cacakan nginum cacakan dibere para anu memang ngeunah cek paribasana ngaran-ngaran tawanan raja kasebutna henteu disiksa henteu dikumaha ku bandel-bandelna Prabu Samarageni tetep teu daek milu ka Raden Panjisanan anu geus nawarkeun kitu nawarkeun kieu tapi tetep manehna nyepeng amanat anu jadi kolotna yen sesembahanana beda tangkal-tangkalan jeung sagala rupa anu jadi sesembahan manehna teu bisa kumaha Panjisanan piraku teuing ngajak kudu asup kana agama Islam kudu digebugan Panjisanan lain kitu dibere ku pengertian dibere ku itu jeung ku ieu bahasa-bahasa nu lembut jeung sajabana supaya ngarti supaya paham pikeun jalma anu teu niat mah tetep we teu niat ek ngomong kitu ngomong kieu ge aya jawabanana wantukna Prabu Samarageni oge nepi ka tiwas dina penjara teu nyaho bunuh diri teu nyaho memang geus waktuna ngan anu jelas keunyeuleng sanagara Prabu Samarageni teh geus eueuh di kieuna anu antukna dikukuhkeun Raja Tobala teh nyaetana ayeuna mah geus teu gaganti ku gugat Raden Gusti Prabu Panjisanan ayeuna resmi jadi raja di negara Tobala palamitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di tempat lain si kamileung harita anu cocorelatan leumpat sanggeus kaluar ti nagara Tobala si kamileung ngadatangan hiji tempat anu mangrupakeun eta tempat teh mangrupakeun hiji perkampungan si kamileung ayeuna anu geus luyar deui maksudna kumalantung deui jadi jawara deui turun gunung cek paribasana anu geus lila mang puluh-puluh tahun si kamileung harita teu turun gunung lantaran ngarasa keueung ngarasa hariwang kanu jadi anak anu ngaranna Nyimas Dewi Keningan si kamileung oge nunuturkeun ka mana initna Dewi Keningan sabenerna
kan pedah memang Dewi Keningan sorangan anu teu nyaho. Sarta si Kamileung oge sanajan ku Panjisanan pernah ditingali make ilmu kabatinanana. Panjisanan ngarasa taluk teu bisa ningali di mana si Kamileung jeung saha kawas kumaha si Kamileung. Si Kamileung sorangan anu ngarasa aneh ka Panjisanan kunaon manehanana asa ngarasa lain serab lain tuani lain keung ka Panjisanan. Si Kamileung anu ngarasa beda ka Panjisanan duka naon akibatna duka naon masalahna teu ngarti. Sedengkeun Panjisanan anu memang oge sarua panasaran kawas kumaha sabenerna anu ngaran si Kamileung. Si Kamileung anu teu nyahoeun naon teh Panjisanan anu teu nyahoeun yen si Kamileung teh bapana Dewi Keningan sabab Dewi Keningan oge teu pernah ngomong yen Kamileung teh bapa manehanana. Anu keukeuh dina hate leutikna si Panjisanan teh hayang papanggih jeung si Kamileung. Sanajan ayeuna manehna geus jadi raja tapi tetep pikiran leutikna tetep hayang nyaho kawas kumaha si Kamileung. Panasaran, cenah gagah cenah sakti anu nu ngelehkeun. Panjisanan anu boga pikiran dina hiji waktu manehanana bak kudu ini ti eta nagara rek dititipkeun tangtuna anu jadi kepercayaan nya teh Kipati. Sabab ayeuna pemilik tahta kerajaan anu utamana nyaeta Prabu Samarageni teh geus eueuh dikieun. Nu tinggal aya teh nyaeta we papatihna senopatina oge jeung dirina raja utama ti nagara Tobala teh nyaeta ayeuna mah Panjisanan. Si Kamileung harita nu beblesatan nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteub seukeut ka hareupna. Teu nyangka aing geus nepi ka dieu deui ka belah mana ieu aing. Keke. Nah anak aing masih ken di nagara Tobala kitu. Cik urang deuleu. Cek si Kamileung harita bari ngawatek ajianana nu mangrupa ajian panarawangan gaib. Reup si Kamileung harita mereumkeun panonna. Brai kadenge atan nepi katingali. Di nagara Tobala harita nepi ka jelas di jero istanana. Si Kamileung harita ningali hiji raja anu gagah sakti anu kasep ngalempereng koneng anu taya liat Panjisanan. Anu nuju ngalamun ngahulang harita manehanana. Si Kamileung neuteub seukeut dina hatena ngomong. Aneh, aing mah eta kasih Panjisanan teh kunaon siga jalma anu geus wawuh ka aing. Aing nu siga wawuh ka Panjisanan di mana aing pernah nemponya? Di mana aing pernah nempo si Panjisanan, tapi perasaan aing teh asa wawuh ka manehanana nya. Di mana nya? Kayak orang tinggal heula ieu. Gampang ke mikiranana mah. Di mana anak aing eueuh geuningan ieu? Si Kamileung harita nebarkeun paneteupna harita bari ngawatek ajianana deui. Brai katingali harita hiji wanoja anu geulis rancurit nu kokolebatan harita lumpat. Tetela anak aing keur kabur ieu, lumpat jiga nama pamitan balik ieu. Balik atawa ka mana ieu? Panjisanan anu katingali. Ayeuna nyimas Dewi Keningan nu keur cocorelatan lumpat. Sedengkeun si Kamileung harita nu nutup ajianana. Bari nyerengeh we si Kamileung harita. Corelat si Kamileung harita ngacorelat. Sakolepat awakna geus teu katingali tina eta tempat. Kegagahan si Kamileung ayeuna jelas-jelas kegagahan anu luar biasa anu geus moal bisa dielehkeun ku para jawara-jawara anu biasa. Si Kamileung anu lumpat harita beblesatan ibarat kilat anu tekat moal mungkin katingali ku jalma-jalma biasa. Belesat si Kamileung harita ngablesat. Nu saterusna si Kamileung harita trep. Si Kamileung harita euntreub dina hiji tangkal. Neuteub seukeut kajauhna dina tangkal anu pangluhur-luhurna si Kamileung engke gede teh nyaluhur. Nu saterusna si Kamileung harita ngurilingkeun panenyona. Katingali hibarna tempat anu ketika jauhan. Si Kamileung kerung sabab eta hibarna tempat teh aya ti hiji tempat anu jauh teuing di mana ngan jelas katingali ku si Kamileung ti kajauhan.
Waduh, di mana ieu teh tuh? Mani hibar kitu. Waduh, jiga nama eta teh kerajaan kitu. Tapi kerajaan naon jeung di mana jeung jauh deh. Cigana aing lamun ti dieu leumpang teh kudu meakeun perkiraan mah pakabeak sapoe lamun kulumpat. Di dieu we aing mah Cek si Kamileung harita bari mereumkeun panonna corelat. Kamileung harita ngacorelat ngagunakeun aji saepi angina. Sakiceup harita geus nepi ke tempat anu ditujuna. Jeregedeg si Kamileung harita ngajeregedeg nangtung mancu dina teutepan anu kacida pisan herana. Si Kamileung anu nangtung mancu dina tangtunganana ningali ka hareup. Runggunukna tempat anu kacida pisan endahna Gusti Kamileung katingali benteng anu kacida pisan kokohna. ieu teh kerajaan naon ngaranna? Di mana ayana? Jeung naon deui tempatna ieu? Cek si Kamileung harita bari leumpang lalaunan. Kota raja rame dina waktu harita. Pas sore nepi teh si Kamileung. Anu dagang, anu balanja, anu itu jeung ieuna ngaran-ngaran di kota raja. Pabaliut ku jalma, pabaliut ku kuda. Pabaliut ku delman dina waktu harita. Can aya mobil bus, can aya mobil sedan dina waktu harita mah. Delman teh paling wah. Disebutna oge kareta kencana lamun dipake ku bangsa gegeden dina waktu harita. Si Kamileung harita nangtung mancuh di hiji kota di tempat anu memang asing ke dirina, di mana eta memang teu nyaho si Kamileung. Jalma-jalma anu ting alabring karitu ka dieu seperti biasa we meureunan kawas zaman ayeuna di kota Bandung lah ibaratna teh. Di pusat-pusat kota ngan pedah bedana teh meureun Dep Store. Si Kamileung anu nangtung harita dina hatena ngomong. Mani rame teuing ieu kota teh kota naon ngaranna nya? Ek nanyakeun aing ka tukang dagang tuh. Si Kamileung harita bari leumpang. Ret ka kenca, ret ka katuhu si Kamileung harita. Jalma-jalma anu mawa anu ngajingjing anu ngobrol anu itu jeung ieuna harita di dinya aya. Tetela meureunna eta teh mangrupakeun pasar di ibu kota. Si Kamileung harita sok ansog ka tempat dagang. Eta jalma anu neuteup harita anu dagang ka si Kamileung. Bade meser naon ieu teh? Raden. Eta jalma nyebutna ge Raden. Ari ieu teh naon, Mang? Si Kamileung harita. Ieu teh daging doma. Eta jalma nu puguh mah buah eta teh. Oh, ari entok di dieu aya, Mang. Aya di dieu mangan beung sia kudu dipotong heula ku aing. Eta jalma kasarna keran. Nah, Mang mani galak ieu. Geus nyaho ieu teh bubuahan make jeung nanyakeun. Apaan wing teh nyaho, Mang? Pan nyaho ieu teh bubuahan. Buah naon ngaranna? Anu kieu teh ngaranna buah salak. Salak. Nah, kieu ieu mah salak teh, Mang. Ai geus salak teh kudu kumaha tuh? Kudu dicokal panon maneh. Aduh, mani galak wing masieun ku Mang teh mani galak-galak teuing. Cek si Kamileung harita bari nyengir. Lain munur ieu si Kamileung teh harita ningalin popolotot tukang dagang teh. Tukang dagang ku nya na harita meureunan rasa kesel ka si Kamileung geus puguh nyaho eta bubuahan. Make jeung nanyakeun nu lainna. Ari di dieu aya korma, Mang. Korma? Aya di dieu ge korma mah. Mana, Mang? Tuh. Cek eta jalma bari nuduhkeun kana jambu. Eta mah lain korma tuh. Naon? Bonteng tah mah. Goblok sia make jeung nyebut bonteng segala. Tah nu kitu teh tangkal jeruk. Tangkal jeruk. Nya. Oh, etela Mang teh leuwih gelo tibatan doma. Ramjada sia kaing nyebut nu gelo. Tuh dah. Manya nu kitu tangkal jeruk geus nyaho-nyaho deui kitu mah ari Cibaduyut. Ari Baduyut lain ari Cibaduyut sia teh. Salah saeutik mah bejaan we atuh. Mang, Naon? ari ieu teh ngaranna teh kerajaan naon, Mang? Ieu teh lamun sia yang apa mah ngaran kerajaan teh nyaetana Kerajaan naon, Mang?
Kerajaan Petuk Weruh. Kerajaan Petuk Weruh. Rajana saha mang? Naon sia mah jeung tatanya kana sagala raja na sagala rupa. Hayang apa we mang sabab geus kasasar ka dieu euy. Yeuh, tengekeun ku sia, ieu teh ngaran rajana, ngaranna teh Gusti Prabu. Gusti Prabu saha? Sapu jagat. Oh, lain sapu nyere. Sapu jagat sia teh. Sapu inyuk aya mang. Aya. Sapu pare aya. Aya. Terus naon sia teh ieu teh mah jeung terus sagala. Meuli naon atuh sia teh nu puguhna? Mulina naon mang wing mah kana nyakeun we ka mang. Goblok sareng jadah teh yeuh. Ceuk si Mamang harita bari maledog ke si Kamileung lantaran ngarasa kesel na keraran. Si Kamileung harita nu lumpat bari nyengir. Kamileung nyeri hieu seurina. Si Mamang nu popolotot harita bakatu kesel na keraran bika kaluar ti tempat daganganna oge. Si Kamileung harita ngadeuketan ka para ponggawa nu keur ngarjaga harita. Lawang saketeng anu ukuranna gede na keranan anu sok ditutup buka. Benteng anu jangkung na keranan dihareup katingali kuda-kuda anu siap pikeun perang. Lantaran eta kuda teh geus katingali kuda anu jarangkung jeung barada. Si Kamileung anu neuteub seukeut ka eta para ponggawa anu beringas na keranan. Si Kamileung anu ngahaja manehna yang nyoba we leumpang ka hareupeun eta. Nah, sarua jeung kerajaan-kerajaan lain atawa henteu ponggawana teh nu barangasan. Si Kamileung harita pok nanya ka para ponggawa harita nu keur nangtung ulah teret ka kenca ka katuhu ngawaskeun jigana maka jalma-jalma anu loba na keranan sok sieun aya musuh anu datang ka eta pitepatan. Sampurasun Gusti. Si Kamileung harita rampes bade kaon. Ceuk eta ponggawa sopan na keranan. Bade tumaros Gusti. Mangga tumaros naon ieu teh? Ke kisanak saha atuh ieu teh? Dipalih mana? Abi mah nu nami Acep. Acep? Gusti Prabu Acep? Piraku teu pantes. Terus naon atuh? Naon? Salaresna bade naroskeun naon ujang teh? Soda ieu teh saha nami teh tadi teh? Entong. Entong? Tadi Acep ayeuna entong. Naon we sakahoyong? Oh, nya atuh mud. Bade naroskeun naon atuh? Kisanak teh ieu. Ari ieu teh karajaan naon namina? Ke. Dah geuningan nah. Kisanak teh sanes urang dieu. Sanes ti karajaan ieu kitu. Pugu uing teh kasasar ieu nepi ka karajaan ieu. Ari kawit ti karajaan mana atuh? Ti pamarentahan mana? Ari kawit mah tebih di nagara Jati Kamaling. Di nagara Jati Kamaling. Lho. Kacida pisan tebih na ti alak paula tu eta mah. Nya mata oge. Ke. Maksad sumping ka ieu nagara teh bade naon? Pan geus dibejaan. Bejaan naon? Geus dibejaan, uing teh kasasar nepi ka ieu jadi hartina lain rek naon-naon jeung nanaonan deui teh da. Ay. Salaresna ieu karajaan teh namina nyaetana Kerajaan Petuk Weruh. Kerajaan Petuk Weruh. Muhun. Ari rajana teh saha? Ya naon bari keun naroskeun rajana sagala rupa. Anya hoyong terang we atuh. Piraku meuni kudu pelit-pelit teuing. Sades pelit teu nanaon. Nami raja ti karajaan Petuk Weruh teh nyaetana Gusti Prabu Gusti Prabu Sapu Jagat kasep. Oh, Gusti Prabu Sapu Jagat. Ngaran-ngaran Sapu Jagat mah jigana sakti gagah mandraguna. Ya kitu we. Ieu karajaan teh kasabatna karajaan anu raksasa kasep. Ke ari karajaan naon teh namina ari Jati Kamaling teh sanes karajaan. Emangnya kerajaan? Kunaon nepi ka lampar dugi ka dieu?
Keke. Nu salaresna salira teh tu saha ieu teh? Uing teh anu ngaran mah nya, lamun sok disebutkeun mah nya. Budak uing gitu ieu mah. Uing teh nu ngaran mah si Kamileung ieu teh. Si Kamileung. Eta ponggawa harita mundur ka tukang aya dua lengkahna. Keke. Maksudna teh si Kamileung anu Naon mang? anu jawara teh sanes. Ah naon lain uing mah lain jawara da uing mah teu bisa gelut. Ngan bisa teu dahar we hungkul. Ay. Mang, namun uing hayang ngasaan pedang eta ngeunah teu? Maksudna kumaha ieu teh make jeung hayang ngasaan pedang segala maksudna digegel. Lain mang nyobaan we uing mah ieu tuh kan aya tangkal tiwu tuh. Cobaan eurak teu mang. Waduh. Ngalunyak di jelema teh. Dibere hate kalah tamah menta jantung. I love you. I love you. Kunaon mang make jeung ngahulang sagala. Lain. Ari Ujang teh panas tiris henteu? Ah henteu mang, justru uing teh puguh keur tiris ieu teh panasan setik oge. Sabab we cuacana oge tuh haek hujan. Jadi henteu panas mang. Aduh. Yang nami teh leres Kamileung. Nya mang. Mamang bade naros. Lantaran kula teh kasebutkeun ponggawa di nagara. Memang ceuk raja kula teh kudu narima kas tamu. Jalma anyar pinangih rek nu kitu rek nu hieu. Ulah ponteng kanu koneng ulah maleuk-meuk kanu hideung. Kanu bodas mangga dilaraan. Kanu beureum oge ditampi. Ah ditambahan bodas jeung beureum sagala pada eueuh. Ege ponteng we jeung kanu koneng kitu. Nya eta mah babasan kula weh. Lantaran memang kula teu bisa kana babasan, kapaksa bisa we ayeuna mah kudu dibisa-bisa. Bisi aya nu rek masihan babasan, siloka sok seratkeun dina komenan ku kaula. Rek dipelajari engkena. Oh gitu. Satu gitu mah. Sok minta ilmu sekalian lah. Yo. Salaresna Ujang teh memang leres-leres ieu teh dugi kalampar ka dieu teh leres ka pahung atapi gaduh paniatan. Apaan uing geus ngabejakeun uing datang ka dieu teh kasebutkeun ka pahung pulang mang mulung anu teu nyaho itu jeung ieuna. Mantak nanyakeun ieu nagara naon, saha rajana ge. Nya, wajar we keur uing dasalna uing pan teu apal. Nya, ngarti kula oge. Tapi kula ge aya pertanyaan ka hideep. Kasep, lamun nya anjeun si Kamileung jujur ka kula si Kamileung anu gagah sakti atawa lain. Sabab kula arek naon ngaranna teh arek nyoba ka anjeun. Sabab anjeun mangrupakeun jalma anyar pinangih jeung ngaranna sarua jeung si Kamileung nu kasebutna jawara gagah sakti anu aya puluhan tahun ka tukang. Ora uing mah teu bisa nanaon. Ngan dina bisa nanaon oge uing mah keur nanaonan kitu. Hartina anjeun siap dites dicoba ku kula. Ah, siap teu siap ai kapaksa mah. Eta ponggawa harita neuteub seukeut yakin dina hate leutikna yen ieu jalma anu si Kamileung ciri-cirina geus kanyahoan. Cik aing rek ngajaran ye diajakan ngomong anu bener. Cenah ceuk raja aing teh si Kamileung teh bisa disebutkeun jalma anu memang ngaco dina ngomongna tapi bener dina lampahna. Kunaon ngahulang mang? Kayak mang. Hari di dieu kira-kira samel toge sabaraha mang? Samel toge.
Di dieu mah teu aya sambal toge kasep. Ari rujak belut aya mang. Rujak belut aya dicobek teh ngaranna. Teras. Geus teu kudu loba omong. Ayeuna mah kieu we lantaran kula teh mangrupakeun bebenteng ieu nagara kasebutkeun tentara. Jalma anyar pinangih tangtu kudu dicoba sanajan hormat kula teh ka saha wae ka budak are ka kolot kula tetep ngahargaan. Halus tapi mang emang kudu kitu di hiji nagara mah. Ulah sok bo asa-asa teuing. Maksudna asa-asa teuing. Ulah sok asa aing. Ngarasakeun aing ulah kidul na teh. Ngarasakeun aing ieu uyah kidul kitu maksudna teh boga ilmu panemu jampe pamake boga pangkat itu jeung ieuna terus kabatur teh make jeung ngaledek ngahina sagala rupa. Teu saeutik teh jalma nu boga kakuasaan kawas kitu. Teu hawa, teu kawas ari keur hayangna. Nepi kakeun datang ka mana-mana. Engke, namun geus jadi aing jare kitu. Aing geus jadi dah borora. Saha teteh nu kitu? Aya we di ditu oge. Di mana? Nya di ditu. Oh, keur kula mah teu kitu. Nya dinyakeun teu dienteukeun, moal nya teu dihenteukeun lamun teu moal dinyakeun. Sanyatana bener cek benerna, salah cek salahna, moal bener disalahkeun tapi salah dibener. Halus tapi nyaan teh kitu. Masalah nyaan jeung henteu nama eta mah kumantung kana dirina masing-masing jang. Lamun ujang ningali tina tingkah jeung tata krama jalma-jalma oge ujang geus bisa nganilai mana ieu jalma nu bener-bener bersih, mana ieu jalma nu bener-bener kotor. Carana kumaha mang? Carana gampang. Di mana-mana ulang ngaliwat punten teu ditemalan eta jalma saeutik oge geus kanyahoan yen eta jalma teh bedegong. Asa aing disalaman teu dipunten temalan. Dipuntenan bororaah ngareret. Kumaha lamun teu kadengeun mang? Ari hareupeun teuing kajaba nu congean meureunan. Ai hareupeun teuing mah pasti bakal kadenge. Ngan kudu diperjadi pertanyaan teh kunaon teu nemalan. Nyaho kadenge tapi teu nemalan. Bisa dicirikeun ku urang yen eta jalma teh kacida pisan bedegongna. Sombong ngaranna. Oh. Naon oh teh? Oh kitu. Dah gitu. Wayahna ujang ayeuna rek dicoba rek dites. Sabab ujang mangrupakeun jalma anyar pinangih nu asup ka nagara kula nu teu apal itu jeung ieuna. Kahiji kula ngetes teh jang kasalamatan ujang sorangan. Lamun ujang memang bener boga silat, lamun ujang bener boga aji kasakten ilmu panemu jampe pamake, hayu urang diajaran di dieu, urang dicobaan ku kula nu kabeneran kula bebenteng ti ieu nagara. Kula nyoba teh lain kula dendam, lain kula keheul, lain kula ngewa. Ngewa teh lamun beurang atuh lamun banget peuting. Ya lamun beuting oge nya Peuting ieu mah. Oh eta. Sok naon-naon teh. Geus ayeuna mah sok siap-siapkeun diri weh. Nah, make jeung kudu siap-siap diri. Wayah nanya ulah keheul ka mamang, ulah amek ka mamang, lamun kateungeul, lamun kasibat, lamun itu jeung ieuna moal aya nu cilaka ngan mamang mah hayang nyoba we ka salira nu kasep. Anu namina kamileung, nah bener ieu kamileung nu baheula, lamun kamileung nu baheula. Yakin anjeun teh mangrupakeun hiji dewa anu dianggap ku kula. Dewa? Naon teh mang? Ya dewa di dieu mah keur mamang hiji jalma anu gagah sakti we, kitu dianggapna keur mamang mah. Lain naon. Teu nyebut ka ditu, teu nyebut ka dieu. Gitu. Sok jadi piomongeun kena. Halus tapi mang. Tong disebutkeun we tun kitu namanya. Nya. Ngan wayahna we, ayeuna mah sok siapkeun diri masing-masing. Siap pangpang mah ujang ayeuna. Sok.
Siap. Ah, uing mah tiba baheula lagi siap mang. Dikeur leutik uing siap oge. Iya. Corelat. Harita eta Ponggawa ngacorelat ngan nyerang ka si Kamileung. Si Kamileung anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita saeutik oge teu ngobahkeun awakna. Hiu gedug des. Dada si Kamileung harita dirempag ku peurup anu gede nakaranan kakuatan anu maha dahsyat ti eta Ponggawa. Tapi naon anu kajadian? Lain si Kamileung anu ngabeledag langsung mundur ka tukang sabara lengka. Tapi sabalikna barang kena ngeunaan kena dada eta musuh. Eta jalma teu usik teu malik teu ngomong teu ieu. Kur tibah kucap kiceup harita bari teu bisa saeutik oge ngageserkeun awak komo deui. Teu bisa usik jeung malikna eta jalma. Ponggawa nu sakitu jangkung gede matung jadi patung dina waktu harita. Cek si Kamileung harita bari noel eta jalma kana palebah irungna. Eta jalma harita ku tiba neuteup we ka si Kamileung harita dina hatena pok ngomong, bener. Aing yakin ieu jalma teh nu ngaranna si Kamileung, anu mana ceuk raja. Ieu si Kamileung teh bener-bener siga jalma anu teu warah teu uruh. Jalma sarap tapi memang boga kemampuan anu hebat, tapi jelas dina tingkah jeung lakuna ieu. Bener si Kamileung. Kumaha ayeuna ieu teh? Rek diteruskeun moal. Eta jalma ku tiba ngiceup nandakeun moal. Teu boga dendam teu boga itu si Kamileung harita nepakeun palebah tak-takna. Kurinyaw eta jalma langsung ngarinya. Sampai kitu harita kedepruk eta jalma ngedepruk. Aduh. Ampun Kamileung. Ulah yakin yen anjeun teh hiji jawara anu memang sababarat 10 tahun ka tukang anu geus deungit ilang. Anu geus eueuh di dunia kajawaraan ayeuna geus aya deui. Ampun kaula taluk. Naon ieu tentong nyemah-nyemah ke ka uing ah. Uing mah dat lain cemaheun. Ngabejaan we uing mah lain semaheun. Gusti ayeuna mah kieu para Ponggawa sakabehna ka dieu. Ponggawa harita nu keur nararaksian nararangtung harita ngariung dararatang aya kana 10-12 urang. Sumuhun Kakang, aya naon ieu teh? Wayahna ieu Gusti Kamileung teh urang canak kalebet karaton. Urang tepangkeun ka Gusti Prabu sabab kula yakin ieu Kamileung teh mangrupakeun hiji jawara anu geus puluhan taun teu kasebat anu dina dinten kamari dibahas ku Kakang Prabu. Janten geus teu kudu loba omong. Raden Kamileung. Aduh aing mah disebut Raden asa neg-negani bool. Aya naon? Sok ah. Ayeuna mah kieu Raden. Kaula salaku bebenteng ieu nagara pangabdi ieu nagri. Ayeuna Raden, hayu urang nepangan ka Kangjeng Raja margi kamari kitu. Bilih aya tatamu anu memang teu diaku, bilih aya jalma anu memang malangmang mulungmung cenah urang canak ka dieu. Urang diajak ngobrol di lebet karaton. Rek naon kira-kira da uing mah geus disunatan sumpah uing mah. Hayu. Yakin ya teh. Tapi uing rek dibere dahar moal di ditu. Tenang. Aya di ditu we sangu beureum. 7.000 tambah jair leutik segede cingir. Oh gitu. Nya hayu atulah ari kitu mah. Sanggeus puguh kitu mah harita si Kamileung anu dibawa diberi diabringkeun ku para Ponggawa. Anu kalaresan harita Prabu sapu jagat keur cacarios jeung Kipatih oge Senopati. Kakang Senopati oge Kakang Pati. Dipikir-pikir bagi kapikir dirasa-rasa bagi karasa ieu nagara teh asa oyag-oyagan barang ngadenge aya nagara anu memang geus
caplok ku hiji jalma anu ngaranna Raden Panjisanan. Hate kula jadi keketugan, awak kula jadi ngageter teu pararuguh rasa. Ampun Gusti, naon anu kajantenan kasalira oge tangtos kajantenan oge ka jisim abdi. Peuting teu bisa cicing, beurang teu bisa lelempangan. Da kunaon? Mulas kamari maduh punten pisan. Arina naon teh? Serius ieu teh? Abdi oge 2 rius.